Dek pare ya loba keong kieu. Loba keong dah. Keur eta keur ieu teh. Caina ge teh karek datang. Sararaat. Di lopang ya. Puluhan geninganan. Sawah teh ya. Ada angin kieu deh. Mending kana cicing di saung kan namanya. Lamun keur eta we gede angin kieu aya bahan ayeuna we sawah teh. Mun batur teh. Ayeuna mending kana cicing di saung anu. Cicing di saung anu mah. Bangunnya hujan di angin kieu mah. Desek baringan gitu teh. Pamajikan hayang ini ke Saudi. Ting kudu sing moal aya teh. Desek baringan dah urang ieu sawah uruseun deh. Kaya itu bermejirna. Budak nih leutik keneh. Teueuh da ieu teh hayang ke Saudi. Majikan. Disuyeur we ya. Cerita saream ya teh pamajikan manyun wae da keukeuh ya teh pamajikan hayang wae ka ditu entek ream balik teh dingkana cicing di saung teh bari nungguan pare ya. Amananya salaki teh? Tadi tidak ngomong teh ka saung. Oh itu nih ayah. Ayo. Ieu teh kumaha meuni betah-betah teuing cicing di saung teh? Itu di imah aya sponsor nungguan. Rek naon balik ge maneh mah manyun wae di imah teh mending keneh cicing di saung. Ya terus itu sponsor di imah kumaha? Manya mau disanghareupan? Sabodo teuing. Sanghareupan aku maneh anu rek ka Saudi na ge. Pan itu aya berkas nu kudu ditandatangan ku salaki. Gue tanda tangan sorangan. Da salaki mah teh bage teh ngijinan. Ih, ieu mah sok aneh pan pamajikan ka Saudi teh. Meh ngabantu perekonomian keluarga. Dari kitu mah ngan salaki rek nanya. Maneh bener nekat nek ka Saudi. Bener, kan ti kamar ge geus nyarita wae, rek minta izin rek ka Saudi. Anger, hate salaki mah teh ngijinan. Tapi ka kumaha ge? Sabodo teuing, teu ngijinan oge, intina mah urang mah rek indit ka Saudi. Ayeuna mah HP budak uruskeun. Itu kumaha sih mama? Jangan sing sabar we nya da kumaha teh si mama mah geus ini teh hayang ka Saudi nekat. Ujang mah jeung bapa we nya.